sih. Orang hari ada nu ada 20% nanti dia ada. Kowe tangge juga. Karena nanti udah kenal enggak saya cinta. Obat video 30% lagi sih. Jualan itu jualan 10 juta ke sini. Tutup terus bayar. Entar dulu, jangan dong. Ceng-celengan. Ceng-celengan di mana? Ceng-celengan ibu bobok ceng-celengan. Boro-boro ini jang mayang ceng-celengan aja jang mayang anjing yang bu. Nu pogo nu aya. Nu aya. Mun hayang aman. Masalah pegawai udah direhab, udah diganti, udah gitu iya pogo. Misalkan teh cocok mah kalau digawe ayeuna contohna ka urang goreng gawe. Cecek urang anu urang hasil urang sabaraha we bayar. Nah, eta mah geus kudu. Geus kudu eta mah. Eta mah resiko. Resiko. Bener gitu. Terus diomongkan tadi gitu diberi inisiatif. Bapak ngomong gitu. Ngobrol teh eta puntung dari hijau. Pas puntung numpuk. Bari ngarokok ente ngomongna. Jadi teh ngawangkong heula mane Lain ngawangkong, leuwih ngawangkong ngobrol. Oh, kayak mana nanti jarang mohon teh. Tuh. Itu. Ya urang mah cenah teh awage. Lain masalah itu ieu. Da urang mah bila mana bayaran teh awage urang mah deuk balik. Mung sesa mung itu ieu jadi kage mau cegede cegleutik mah itu urang mah tahu. Tadi dia ngomong gede. Aduh asli. Kan ini dinya. Heeh, panuran nyari dengan ngobrol. Panuran nyari dengan ngobrol jeung Mang ini. Berak lain ngobrol jeung delas atuh. Terus cek beliau kumaha cenah? Teu ngarongkot teh. Tuh, keduaan. Cek kalemesan nya. Ajakeun kumaha cenah wae ieu eta bakal kumaha ieu. Nanti barang teh kamu mah pas-pasan geus untung cuma yang geuskeun obat gitu. Ya, padahal mah aing mau ditaruhan. Ditaruhan itu ngajeblak gitu. Ngomong menurunkan diri itu ya. Jualan menurunkan diri, coba tuh gaji gitu. Geus bareng gaji garek ngomong. Bukan ngobrol panjang lebar segala. Mereka menurunkan diri. Kurang tidak bisa kadang-kadang SPK itu naon curang ngomong kalau SPK itu naon nanti curang ke SPK sudah perintah kerja ngan di jerona bersangkutan perjanjian pada SK ayeuna PNS geus SK kan bisa digadekeun ratusan juta curang geus sidik akui ku pemerintah pegawai Benar. panjang lebar Jelaskan Bapak gitu. Karena mana teh dibacanya di SPK teh dibaca. Cobakan apa? Hah? Cobakan apa? Tidak bisa, ada perjanjian menyangkut hukum mereka tidak bisa begitu saja. Menyangkut moral ongko Pak. Atau bukti pewat karena tewan yang nantinya. Anto itu orang terus itu mah, gua SPK itu tanggung jawabnya berat kena hukum kadang-kadang beak mobil beak imah tegana gantian teh. Bukan gitu. Mungkin bikin pewat, mungkin ribut, mungkin pikirannya udah jauh aneh-anehnya. Itu ada berapa? Sebenarnya apa? Lain dari manehna pasti menjadi pikiran. Itu pasti sebenarnya apa? Gitu. Ternyata apa artinya? Untuk orang kayak orang bisa nuntut, pada nungan, oke bisa nuntut. Ya, nah nanti tuntutnya banyak. Kalau mau eueuhan. Bisa nuntut. Menjangjana naon-naon menitna. Itemna. Orang kayak eta tidurana sistem opnam jangan tuh sistem gaji gitu ieu gitu. Kayak balitung gitu. Sistem gaji. Iya, jadi itu Itu Jeprina. Ditanya tadi. Semua mungkin sama kan. Tadi orang nanyakan nyawar alam, itu kan jawabannya gitu hari gitu. SPK mah masih sistem gaji SPK. Kan pemerintah gitu, menurut sistem Nek ke depannya mungkin. Ada orang tadi hari gitu macam masih kena ya orang mau ada rugi mau ada jualan aja uang 30% aja. Pada hari yang biji kan yang mantau. Kan itu mau bilang jangan.
satu pemain aja. Ceuing eta bingung. Pan ieu eueuh komana lagi kasih si Awing. Sok teleponan tuh kata ka komana. Coba Ali. Nah, Tadi dina urang Nah. ngomong. orang tuh boga HP nak. Keur pake ieu. jauh ini. Di mana dia masih Awing? Di kontrakan ngadukun modal. Nukun naon teh? Ngadukun. Nah, baru itu. Ngobrol nih orang tadi pan mana cuma dari gawe pe henteu orang awak tadi gawe tuh nyari sirah emang heueuh Nyeri banget nya. Banget aing geus skandal. Mangkat tadi mantap digarawe itu ya jadi dengi saya dari penting parare gawe dari geus eta lain deui aya omongan pada ada gitu aya deui digarawe ke sore kana narastang deui kana hulu teh isuk teh lain deui dibujuk deui sok we bebenangan da we deui mata urang gua pendirian sok meuleuh gawe sabodo anger dari duit pada ada ngecutang. Berarti bapak mah ngobrolnya individu one by one. Ya kan tim pekerja pak. Seharusnya makan gitu meren. Tinggal Pak Udung, Can. rasa ngarapukit, Pak. Heeh, Demi dah. rasa ngarapukit. Oh, cemilana ya. Sare asa iya ada boboh nyil pikiran ingat iya kalau di lembur. Oh, Sedih. tukang coet tuh yang kurang naon, ada tukang coet ya sahabat itu tukang coet. Salah ada cula lain nanti kahan dia jadi kalau buat eka kedena teh. Nggak pemajikan misalnya di gamar di nepal bawah kakawatna gamar tulale sirah iya pas dibuka teh heula jadi kalau nah tulale di gamar Ngeok beuh. nah jadi kalau heula cenah ieueun baueun gitu. Tadi anu ngobrol saya si Hendrik sore jeung si Dado kumaha Mang Hendrik? Jeung si Dado. Ngobrol jeung si Dado kumaha? Dia rek ngobrol jeung barudak permasalahannya kunaon. Sahana. Jepri, Urang mah teu butuh ngobrol gitu, Pak. nya bari mikeun duit. Ada Jeung gitu. Dado. Hari mikeun duit geus teu kudu ngobrol, mereka cumponan da eta jadi keluhan digawe. Masalah gitu. Masalahnya ketika bos gitu. Jadi ke sistemnya kumaha di baru kantor apa di cekelan rumah enak ini. Itu. Wah, ini bayar pengantaran di sini. Jadi ngitungna per kepala bah ke kantor teh. Oh, Kemarin Rasid ngomong per kepala kan sesudah global hari Rabu. Kayak hitung-hitungannya paneri aya lu yang kana mah gitu. Benar. Kalau orang bawa paspor, bayaran, kan per ekor gitu. Jadi kasbon mah bisa sanggeunana. oh. Oh, si Didi nyokot duit lah gitu. Itu. Bukan nama eta we. Oh, kasbona kan kecil lama sebanyak nyokot duit sangeunana. Wah, bawa alam gua. Yang penting mah ayeuna we karet nu karet, yang penting mah ayeuna we keur di neraka. Urang teh nanti keur kaya di neraka ya. Udah kuwi teh cios wae kemudian. Keur neraka urang teh nanti narima we surga sakedeung. Kamu jangan jaga orang bisa jaga. Pake bayaran hutang neraka deui. Berarti Pak namun dibayar eta berarti gantungan. Sistem gantungan nu di dinya. Iya. Miskin gantungan. Ya gantungan bieu poe bieu gantung. Weh, Tutup buku, Pak. Itulah kabeh lah. Aing mah yang bayar kabeh. di mana sih sebenarnya? Kayak si Dado hayu bareng jeung urang dianteur. Naon eta mah lamun numutkeun gitu. Eta pasti gantungan da lobana pan kapeti rebo katuka. Anu dibayar mah tah kami cuma 1 minggu. Mangke kana minggu hareup deui. Kana injuman teh mau dibayar itu kayak kasbon. Itu di kasbon, kemudian bayaran tutup deui.
Ngesirah dua Pak. Budak di bawah sebenarnya budak. Kertali gitu buat nyerang kurang kali soalnya tuh budak kupluk di kopean. Sok mangga lajengkeun eta. Canut. Bagian sepuh itu nyari maksudnya. Dari capek dong. Hah? Oh sayang nyaho. Kunaon jadi kieu permasalahannya di mana? Arek nanya ke barudak. Dari mungkin ada si bawa lagi kieu. Datang Ente Mang Hendrik namun arek keluhan gitu, non arek gitu datang ka dieu teh di jam 5 teh, di jam 4 teh. Kuduna Pakai si Markona. Hah? Si Markona. Mobil teh anu nongkrong di depan warung. Mungkin pan. Si teh mintaan duit terus biar PM setengah. Eta boga ahli waris eta. Ke duit eta tanah eta teh geus lunas apa encan? Mantap mana Markona kayaknya kayak muncak. oh, minta duit udah beren aja patula patah Saya perjanjian bener. perjanjian. Nah, oke jeung sieun. Ari urang teh sieun. Aya oge da urang teh berjanjian. Ahli waris jadi aing mah digawe. Berarti ari kitu mah manehna sieun ka jelema, sieun tanu boga hutang keneh teh sieun ka urang. Teu sieun ka urang doana di urang. Jadi urang digawe ahli waris jadi. Doa di urang namun AJB rumah teh AJB mah. Geus kalucu teh. Geus urang dicak kalusila sieun. Oyan tah. Itu maya. Jadi lupa ke AJB ahli waris. Aduh, eta kopi teh seduh deui, A. Kumpe ari kumpe antep lah. Hati-hati dia lah tengah roti wae ari duduk wae. Beli nyunggu. Itu lu Pak tadi mah Pak. Yo, mang gua. Ayo lah asal nyerang lah aing pepe dan gajian. Ulah Orang tersari ngalengkong. Gaji Ulah ngelumuk deui. Gajihan ngalumuk deui. Maafnya. Pokoknya jam tengah anterkeun Abah. Oh, daturkeun ayeuna. Jam 3 misalnya. Oh, lengkong gerug. Nah, sore teh naon. Mani buru-buru. Mandi buru-buru. Berita HD itu meureun. Janji dayat. Are pengen geus dahar ngalumuk deui. Ayo digawe ke ahli waris kieu teh nya. AJB 4 nama. Ada orang mah niatan digawe gitu yang mana dahar. Ini mah ngariung kan orang kege bari ngayuk. Lah kalau urang mah biar tujuh turunan. Kalau orang beak kayak gitu, orang salah. Beakeun. Gitu ari urang. Panas tuh. Berarti perpanjang kontrak nih. Terus ahli warisnya ntar siapa? Mal eureun. Ye, itu tak percayaan. Mal eureun ngaku mah. Wah, ini bawa ka eureun can bayaran mah heuh. Can katarima duit. Bukan ngumpul wae Juga cenah ceuing di dieu. Bawa ka eureun can ditarima. Tempo we gajian 300.000 kumaha tah? Alhamdulillah. Balik kae. Alhamdulillah. Balik alhamdulillah ada dibayar. Nah ya. Daripada dia perpanjang kontrak. Alhamdulillah berarti urang Heeh. Nun Gusti Allah. Beri nyiduh teh ya. Bah. Aduh, ayo. Sugan orang tadi teu ngobrol sare wae, sugan orang mah gitu. Kopina mana Ali? Eta, Kopi hideung atuh. atuh boga urang nganjuk atuh. Ali gitu. Kopi nama aya di nya.
Enggak ada kopi. Ada beberapa kantong. Tadi dia Anu api-api. nah ini orang mata tah Apa? oh cappuccino kayak keratoman Ulah kira-kira ini. Kayak tahu. Baik, bukan apa nih dia sebut. kurang kamari gawe di Kalibata 2 minggu utang berat 700 can UM urang 14 poe tah hah kali gocap masih kena nyasa urang itu tinggal nungguan retensi kurang guntingan deh nak tabal nak mandor ajeng hana entong tuli ya cai ini bayar ke bapak itu uruskan santai Ali orang nyopet eta we yuk. mal Nyopet eta besi. mal orang untuk hak orang hela Pipi. Tiangnya 250.000 malah aku, Pak. Naon? Tiang pipi. Yang mana itu? Emang mana we? Wah, gope. nyaho di nyaho bapak Gope, pernah digawe bareng Orang pernah masak orang Jawa. Oh, dijual tahun sehari uang makan berapa tuh Dari gocap Orang mau makan gocap. Koe. gaji. kopi digulikeun wae saruntuy Kopi saruntuy sapoe. Bunga we meulah teh. mabok asal dae kayak beuki mah Bayaran ku suluh. Tuh tengah yuk. ini tengahnya beruang. Bayi kita di, Pak. Kita di. Wah, tadi naon. Ican pareum. dia panaskeun deh bisa malu orang ngacai tinggal yang kayak mana nah saya Bandung ngomong. Mana itu nih ngawak kali ya, masih isa kan. Dadah tuh. Orang bawa di garaji, nggak boleh ditawaran, tapi gue. Wah, aing ngamun boga duit enak-enak dibikin gampang orang ngalamun deui. benar turu dia teh pak Teu kudu dieu orang. Daripada aku yang batu. Urang mah teu kudu digalang di kebayaran ka dibikeun kop kabeh urang mah gampang urang ngalamun deui. Aing beunang ku ngalamun. Kan namun jadi lah tulus. Tak namun. Pun bukan duit mah ke pasar gitu ya Pak. Bukan duit ke pasar, mun boga duit mah pasar apa yang dibawa ka dieu bikeun ka area. Gampang urang ngalamun deh yang pasar. Hanya bisa benar faktaran ya. Benar Isu benar, iya. malarani sama. Cari datang jigrag. Oh, banyak doa. Wah, percaya. Sampai semua buat dia. Enak sisa. kabar gembira Boga serang. Ayo lagi sisa. Bukan lekahan orang ngeres. Udah, Pak. Tadi Lah di denge. balik ya. Bayaran. Di denge. Buru-buru bayaran namahan utangnya kan baru beda. Antemnya di jumlah. Bayar teu. Oh. Nanyakeun juga ke jadi keraha aja. Oh, ada begitu bayar digawe ada sebut tulisan. Tulisan loba, duitna eueuh. Setiap salembar tulisan ada. Mesti dipindahkeun. pindah tapi orang can pindahkeun orang mah kan anyar orang can saminggu mah 10 poe Urang apa pokona kita poe Jumat teh 17 poe 31 17 poe lahan. Berarti 20 genep poe 260. Nah, gua kami 100 1000 Kalau poin ini 1.000.